Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Kacaturkeun di zaman Bupati Raden Arya Suryawinata anu kagungan jujuluk dalam salawat, aya oge nu telah ku dalam santri nu harita jenang bupati di Kabupaten Purwakarta di Karawang. Kulantaran Karawang sok mindeng kacaahan sabab katotog ku Walungan Citarum, nya puseur dayeuh dipindahkeun ka Wanayasa. Saenggeus puseur dayeuh pindah ka Wanayasa, dalam santri boga maksud pikeun mindahkeun deui kabupaten kabelah Lebak, disebut Lebak Soteh. Kedah Wanayasa pernahna aya di luhur di suku Gunung Burangrang. Satuluyna dalam santri munajat ka Hyang Agung sangkan cita-citana tina kanan. Waktu mujasmedi dalam santri menang ilapat, saenggalna anjeunna ngageroan cutak. Ayeuna mah wadana. Eta wadana dibere pancen pikeun neangan tempat anu pantes dijadikeun puseur dayeuh kabupaten. Dina impian dalem yen tempat anu pipanteseun pikeun dijadikeun kabupaten teh nyaeta tempat anu aya Kobakan Cai sarta 3 Tangkal Tanjung. Mamang cutak beuting teh kaula ngimpi ari dina impian teh urang kabehanana aya di hiji tempat anu pikapetaheun. Tempat di belah Lebak aya Kobakan Cai jeung Tangkal Tanjung 3. Begituna ayeuna keneh mamang gramiang jugjug eta pitempatan upami geus kapanggih geuwat lapor ka kaula nya mang. Ceuk dalam santri harita. Unjuk sumangga kaula nuhun. Ayeuna keneh mamang sejap premios bade milari eta pitempatan. Pikeun batur keung di jalan mah ngajak we ponggawa duaan mang. Cek dalam santri. Gancangna carita cutak teh indit ka Lebak neangan tempat saperti anu dipisaur ku dalam tea. Kaayaan harita masih keneh leuweung geledegan. Tangkal kai jeung kakayon sejena rembet keneh, matak hese lumaku gagancangan. Komo wates tungtung kulon Wanayasa, sajaba ti rembet ku kakayon teh jalana oge rumpil. Atuh cutak jeung 2 penggawa teh nete akar ngembing jangkar, mapai-mapai jalan pikeun neangan tempat anu cocok jeung impian dalem. Saterusna cutak teh nepi ka hiji tempat anu masih keneh leuweung ganggong si magonggong, manehna ngaradak nyieun heula jalan ngabukbak leuweung. Teu lila anjog ka hiji tempat anu aya Kobakan Cai, tempat pangguyangan badak anu jolna ti Simpeureum jeung Cikumpai. Kitu deui di sabudeureun eta Kobakan Cai teh aya Tangkal Tanjung 3 persis jeung impian dalem tea. Cutak kacida atuhna pisan manggih eta pitempatan teh. Saterusna manehna ngalaporkeun hal eta ka dalem. Geus kitu mah dalem kalian dibarengan ku cutak ngajugjug ka eta pitempatan. Sabada dibeberes eta tempat teh dingaranan Sindang Kasih. Sindang hartina eureun heula ari kasih tina kecap asih. Jadi Sindang Kasih teh hartina tempat eureun anu pikaresepeun jeung anu pikaasihkeun. Nurutkeun carita, harita aya hiji lalaki tukang lalana nu ngaranna Purbasari. Elmu pangaweruh Purbasari estu nyongcolang nepi ka kapake ku dalem dina nguruskeun rupa-rupa pasoalan. Kitu deui nalika puseur dayeuh rek dipindahkeun ti Wanayasa ka Sindang Kasih.
Purbasari dipentes pangabisana pikeun memeres eta pitempatan. Purbasari dijenengkeun cutak di Sindang Kasih ku dalam Arya Suryawinata. Kaayaan Sindang Kasih beuki rame nu dumuk ngalobaan. Sanggeus ningali kaayaan sarupa kitu, Purbasari indit deui ka belah kaler anu akhirna anjog ka wewengkon Cikampek ayeuna. Kalungguhan cutak di Sindang Kasih diganti ku Raden Rangga Natayuda. Ari eta pangguyangan badak tea ku cutak Raden Rangga Natayuda satuluy nari bebenah dipapantes dijadikeun hiji situ. Kitu deui wewengkon di sabudereunana dibeberes. Tempat-tempat anu tadi nalung kawing dirarata nyajreg bae jadi palataran, anu kiwari jadi palataran lemah karesidenan. Atuh urut pangguyangan badak tea sanggeus dipapantas mah robah jadi hiji situ anu katelah ayeuna Situ Buleud. Anu kiwari jadi salah sahiji kareueus warga masyarakat Kabupaten Purwakarta. Pemirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasib kuring mukeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.